Woi keneh alarm geus kasada. Astagfirullah. Mana rek aya janji deui jeung si Nyai rek jalan-jalan. Kagerangan yeuh. Dah. Payahna ye untuk poe ayeuna mah ku aing rek disikat. Soalna aing rek akrab jeung si Nyai. Si Nyai ngajak jalan-jalan. Ih, odol teh eueuhan macet gitu tah kumaha teh. Padahal can lilai teh meuli teh, tapi geus eueuhan nya geus beak. Digeleng sugan gitu ku motor ya. Sugan ayaan digeleng ku motor mah. Jalan goreng odol teh zaman ayeuna mah. Meuli geus ngapata. Kela ari aing meuli odol irahanya poho aji teh. Harus dipencet, harus dipulihkeun ya teh. Tapi teu bijil-bijil nya odol teh. Sukan teh careuh isuk-isuk geus nagog di sisi jalan. Geuning maneh keur naon? Lain careuh lai sakalian biul mesia ato. Kabeneran lai. Maneh liwat. Coba panggileskeun ku motor maneh. Lai, odol aing. Geus ngabata yeuh. Hese bijil. Sugan geus digiles mah bijil. Kunaon? Beak meureun. Ye, encan lai. Da odol aing mah dipake nage mun arek takbiran hungkul lai. Jeung salat Id. Sok gilas moal lila. Coba dieukeun. Nya ieu mah digalai ku munding dua oge moal bijil beak odol lage. Kumaha lai supaya huntu aing bersih. Kumaha lamun huntuna we anu digalai ku motor Bersih moal tah lai. Nya bersih jeung gusi-gusina ge Ih, kopok. Wah, kumaha yeuh rek jalan-jalan jeung si Nyai odol beak. Bila aku kudu make sabun colek ya teh. Biasa mana?
respon. Ulun geus nungguan mah kita tadi. Halo Nyi, Ari ali lalila teuing. karakter ibak ya. Can ye jam 8 rek ngajemput tapi can aya wae. Ye, apaan? Anak dang doseula Nyi. Supaya seungit gitu tah. Rek milihan minyak heula Nyai anak. Minyak wangi. Jalan tah Nyi, jalan tah. Nya minyak wangi atuh. Meh seungit. Mesingit ya, ulah bau kamper wae. Moal Nyi, keur milihan heula aya minyak ake, kasablengan, poos, sliding, jeung sajabana. Make minyak nu mana tah? Taduyung Nyi. Bios teh langsung awe asal ulah bau kesang buta teuing. Jangan ka nyaina. Engga jemputnya. Muhun Nyi. Waduh, nu cai kot ngebul. Makaning aing mah fobia ku cai teh. Isuk-isuk. Ada moal angga jemput teh. Tos yang teh ya kabur saep manten ku batur diskona. Sakedap gelis. Tos bade berangkat ari motorna tos teu aya dicandak ka kecamatan ku ayah. Kumaha meureun langsung kabur. Tenang, arek nelepon anak buah heula nganturkeun motor ka dieu. Antos sakedap gelis. Enggak tuh. Halo bos, Non Ed, punten bos. Bade nambut motor wios. masuk wae. Terkeun ka dieu nya. Ku Edi diantos di jalan. Nuhun bos. Yang nginjem, yang diantarkeun deui. Hoream. Dua. Nyai gini. Halo Nyi. Halo. Asal belum bisa nganterin Eke. Naon? Si Ai di bedogna lila soalna nih na bade shopping ya teh nu nganterna. Oh, nyantos ke problem ka bumi Nyai. Oh nyantos atuh. Di antasnya di bumi ayeuna. Dia. Halo. Halo Ed. Hampura ya motor teh mau bisa lagi pakai ngantir awewe. Terus kumaha tuh bos? Nya kapaksa mau bisa main minjem hampura nya. Aduh kumaha ye, mana si Nyai geus nungguan motor apa kita lain. Si Ed rek naon nelpon ya. Halo. Halo Lai, aing nginjem motor euy, wayahna penting. Ya motor mah rek nu mana? Mana weh? Nya kudu puguh nu mana? Nu urang, nu pamajikan, nu lanceuk, nu alo atau nu kolot. Cak aya motor nu mana wae? Nu urang dipake.
Ku pamajikan. Mun pamajikan dipake ku alo. Nu alo maneh weh. Sugan, Keur di bengkel. Nu aya mah nu kolot. nu aya weh, lai. Tong pabeuliting. Hei, ka dieu mah ku kami rek dianteurkeun ye. Lanjut ka dieu lai, buru. Kedeung kami ka dinya. Geus jam 10. Sekolah can mah datang keneh wae. Mana si nyai geus nelponan wae ya. Buat gila geuning lai, aing luan wae. Rarasaan meureun. Ka dieu motorna. Nya tuh. Aduh bensinan. Kayak ku aing di bensinan di pom. Ieu bensin apa enggak solar ieu? Assalamualaikum. Berangkat. Oke teh. Make sapirtus. Maju tah. Nya maju disuntrungkeun mah. Geuning teh hirup-hirup lai. Nya teu nyaho atuh. Turun heula. Ini teh hirup-hirup, siapa tuh kalah make sapirtus. Nya teu nyaho atuh. Aing mah. Kenaon euy? Ka dinya. Oh, buru atuh teh si nyai teh. Tuh geuning si Sobleng mah geus mangkat jeung awewena. Itu teh si nyai anu rek dijemput ku aing teh alay. Oh, udah gak tuh. Goblok, geus tutulus di wae jalan-jalan teh.